Resiko boga imah leutik mah lamari digeser ka digeser ka ditu ge heurin mah heurin bae. Atuh heueuh parangsa imah ngeun ka digeser ka digeser ka ditu jaku hayang pantes teh hayang ngeunaheun teh hayang ligar teh atuh puguh mah imahna anu leutik najan digusar geser bae ge. Atuh ieu solusi terbaikna mah korsi mending dipikeun jabodol ongkoh ka heurin-heurin. Cenah ngababangka duit ngamiceunan korsi atuh puguh mah aing geus teu kapake mah jeung naon nya jai ngagebros budak diendah-endah bae ge eueuh moal ngaradig mending keneh dipikeun. Heueuh nya ieu salaki aing mah sok runyameun geus digeser ka dieu digeser ka ditu sagala teh makekeun kalamari ge cenah cek salaki atuh kacoplok-coplok sukuna geus digugusur bae. Atuh puguh pamilih mah hayang ngeunaheun teh ngeblag horeng mah atuh lain imahna ieu lain lamarina ieu ja imahna panu kudu digedean doakeun burundaknya aing boga milik ju ieu aing rek ngagedean imah ja heurin parangsa aing mancan ge hajatnya komo mun hajat mah mana ting sempit. Geus sedak ulah ngomong pokona mah ieu aing ngagugusur sorangan bae salaki aing mah moal daekeun nu aya ge runyameun dia cenah ge babasaan ge daekeun coplok ge murah ge ieu lamari digeser ka dieu digeser ka ditu jeung emangna bae deui salakina nu eueuh titaheun najan dititah ku kumaha ge moal didenge ongkoh aya komo kieu nya teu pati penting-penting amat nu penting sakalian ge atuh gati dak salaki aing mah mentak ge sok ku aing bae sorangan rek nu beurat rek nu hampang ge.